Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun keundeui sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteungeun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tug dugikeun ka rengsena. Sugeng para warga, ayeuna bagian anu ke-88 dina lajengganana jejer carita Jawara Guha Maung karangan Ki Leksa. Sakumaha kang dibandingan jahan sanuka tunda bagian angka 88. Pendaran mangdu di kemegat wanci langsung medarkin keayaan alam isuk-isuk di Kademangan Cibendi, khususnya di alun-alun harita parantos seueur pisan jalma-jalma pikeun nyaksian hukuman anu baris lumangsung nyatana hukum gantung anu dibankeun ka Wirosada. Kumaha atuh para pamirsa lajengganana di carita langkung paus nama mangga kurang bisa bandingan ku sadayana namun kadelali kana kunci hilap kana jandela poho kana panto wilujeng. Mangsa alam isuk-isuk harita di Kademangan Cibendi, khususnya di alun-alun anu lega pisan. Loba jalma ningalkeun ngalutkeun keuing ngabandang tempat-tempat nyatang pinang ka dia siring dina batu. Dayalian iwad tiduk nyaksian hiji kajadian anu anyar kaalaman. Nyatana arekna gantung hiji jalma katelah Wirosada. Jalma menikeun kan hatak atuh di alun-alun. Ting euleugeug sedengkeun di tengah alun-alun aya tempat anu pasagi jiga bangku. Tihan dua jeung aya tambang anu nambay kahana ditari porosotkeun. Jigana eta anu bakal dipake ngagantung jalma teh. Sedangkan di tempat rada singkur aya dua tangtungan jalmi keur ngarobrol. Horeng si mana horeng atuh. Wardi jeung Upas Kardia. Ada saji Gang Wardi. Hati emang hancur ibarat kaca unteng ninggang kana batu hancur lebur burak-rakan asa daya gunana. Iyo bude. Sabab bisa ngabelaan anu jadi binantu bisa gitu hadena.
Mang bingung kebangi tungtung susah mutaya hingganya kudu kumaha nulungan Jang Wardi. Jangan ajoy mang teh watir incu anu reang yang cerikan papan dan norek digantung. Yang watir ke anak nu bedang pecing cerik balilihane pikiran salakinya kudu kumaha Jang Wardi. Cek upas karya berjeng Yusuf Cipanon anu geus ngagerayot di tadi kene. Sakedapan Mak Wardi tuwah kang ngajawab kalau ka ingsek-ingsekan deh maneh nage. Nya dilakuli lapok Wardi harita penghargaan memang sifat sepuhnya. Bingung ngeros bingung kubikiran hayu dalah kuring oge kacira bingung namun sembah berencana urang anu geus asal dibadamikeun teh gagal. Tuang putra nyatana minantu Mamang Wirosada teu kabur mangning kelaka cicing we jero panjara jiga nu paeh pikir. Wardi ngabejakeun rancanana anu gagal. Yang ada di abdi mangges ngajene di bejahan ku barudak kenyai dahjang. Mata kitu ge Jang Wirosada geus sayagi geus siap kenyang hareupanan. Sabab mang yakin jeung percaya yen manehna teh lain jalma yang barangan. Leres ari kitu teh mah mang. Tapi lamun kurang teu milampah hiji tareka boga pisan mulu puas. Daya pisan kabelaan ka anjeunna tuh mang. Jama-jama nu daratan ti subuh kene kabeh oge lain hayang menang kagumiraan ku jalan lalajo anu digantung. Tapi maranehna teh hayang nyaksian hiji pahlawan anu rek di badan hukum gantung, men. Mungkin tidak mangsana Jang Wirosada ngagulawin dina tuntung taman gugur kasebutna kuring ngerasa yakin. Yakin kumaha Jang Wardi. Ya mang ya alun-alun bakal banjir Cimata, bakal ngagebret dengan hujan kusumiji. Oge sumagrukna anu caririk moal eleh ku guludung anu soking gilegur di langit barengan cihujan man. Tak gitu man. Pasti bakal ketir batas sesuaitan kena hati patah ding caredud kena jantung patah lenyapan kena hati. Jika seumur hidup muha poho abdi Mamang. Cik Wardi ngomong beri pepeta. Bari jeung aleg-alegan Cipanon mimiti bararingkil deui sedih jeung kabur. Benar pisan Jang Wardi. Pasti nanti tu nanti jodoh sering naging nyawa bisa dipilampah kurang wawa kekuatan kumaha nolongan anak tu Jang Wardi mua kurang kisah jam doi perenan minantuk mang teh ngagolayun we kita sami punya bingung mang. Kalau mata krier jeung kawer. Allahu Akbar. Jeung atuh harita upas karya lu baturan ku Wardi ngobrol ngajempe. Duanana jigan beak diomongan. Sadengkeun mangsa alam khususna mata poek beuki lila beuki ngarayap kaluhur. Jalma-jalma nu datang beuki loba deui. Daya tawe alun-alun anu segitu legana teh pinuh geuring usi. Ari jalma awewe laki kolot budak pageukeul puluhan alun-alun. Sarerea pada hayang nyaksian kenang langsungna hukuman gantung nu bari dibandikeun ka Wirosada. Tunda upas karya jeung Wardi. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana Kaden Purwa.
Ari Den Purwa harita tebis marintah kanak buah nak pikeun ngabijil ti Wirosada tina tatali panjara. Terus dikondeng dikirim ka alun-alun. Pada nutup ratusan pasang panon jalma-jalma nu aya di dinya. Ngedeng sadengkeun atuh pamajikanana nu katelah disutirah jeung anak-anakna. Teu waranieuneun teu kabeh narutungkul merjingceun. Itu deui atuh Kancanawati katempoda estun mata kutir ka bina-bina. Si bungsu digeleng ku salakin arek digantung poe harita. Nya gancangna mangsa. Wirosada geus aya di handapun tihang gantungan. Tapi paromanana aneh teu riuk-riuk. Malahan lapangna galak pisan kula digiler nempoan ka kuliah sakuring bungking. Tetela alun-alun tepadat heureun usiku jalma. Jalma-jalma pasesedek numpang hareupeuna ngajajar para pangawal kademangan. Malah murkana jeung wadia baladna oge nuluk saksia nangtung di jajaran panghareupeuna teu jauh jeung Den Purwa. Harita Wirosada direjengan ku opatan samemeh digantung. Nasib aing saterusna. Mana anak jeung pamajikan aing nu satia. Teu aya nu katempo ceuk kerenteusna hatena Wirosada. Barincing terus harateret ka sakuleungeun manehna. Tapi edas kula wargana teu katempo. Sabot keur kitu ngong Den Purwa biantara. Mere gereja Kabalaria ngeunaan maksud jeung tujuan eta liunan. Didinya dijelaskeun ku Den Purwa yen Wirosada geus bukti boga niat jahat ka kulawarga mang. Jeung hianat kadunungan. Ngarancanakeun arek ngarebut kademangan. Atuh sakur-sakur anu ngabangungan simpe anu kecet-kecet acan kabeh sedih ngadenge tuduhan anu sakitu kasarna. Sabab asa teu kaharti kupikir teu kahontak ku akal. Parandene kitu kabeh teu aya anu bisa ngabantah. Nya akhirna Den Purwa mungkas biantarana kalawan lancar jeung tatang. Samemeh Den Purwa biantara paneutipna atuh muter ngawur ka kenca ka katuhu ka tukang jeung kahareup. Den Purwa harita najan tenang tumuh tina tihang gantungan. Maksud teh dina meja anu geus disadiakeun. Para hadirin sakabeh, ayeuna geus dijelaskeun ku kaula ngeunaan maksud jeung tujuanana. Tah kulantaran kitu, hayu urang pada nyaksian kumaha lumangsungna ieu hukuman. Hadirin jempol, sarerea meluk tulungkul. Tu aya nu wani leuteut ka Wirosada. Nu harita dideukeutkan ku Den Purwa. Rek diajak ngomong saperluna meureun samameh ngakulayun dina tihang gantungan. Wirosada, kaula rek nanya anu pamungkas. Samemeh maneh tinemu ajal atawa pati kasebutna ki. Naon pamenta maneh anu panungtungan samemeh paeh. Hok, geura omongkeun ku kaula tangtu dikemponan. Kitu cek Den Purwa. Bari jeung tadai cicing kadage di gue harita teh dina papanggungan. Ngadeng pananya kitu ti Raden Purwa pok Wirosada. Nuhun Kang Purwa. Kuring bungah lamun nya kitu mah. Pamenta kuring anu pamungkas. Pangbuktikeun yen kuring bener-bener hianat ka anjeun. Atuh sajabati kitu. Memeh kuring dicabut nyawa dina tungtung tambang sareatna. Kuring hayang tepung heula jeung kulawarga kuring. Nyatana anak jeung pamajikan jeung lanceuk anu awewe. Ngan sakitu paminta kuring. Jawabna Wirosada tegas. Saeutik oge tengembongkeun rasa keueung jajauheun sieun. Kawasnu pasrah jeung sumrah. Wirosada, pamenta maneh anu kahiji moal bisa
dibuktikan. Non sababna, sabab lain waktuna. Pokona mah maneh kudu narima we kana eta hukuman. Ngan anu kadua tangtu ukaula dicomponan. Ayeuna anak pamajikan maneh bakal dipapageun sina ka dieu sararea. Ngarah nyaksian maneh anu ngagwayun dina tiang gantungan. Kejam pisan eta ucapan anu dulu ngadengikeun ka cidagengsna Kaden Purwa. Kabeh gregetun hayang nyarekan bebeakan Kaden Purwa. Tapi ngan cukup dina hate we mungkul da kada mah eueuh nuan. Sadengkeun Wirosada jep teu ngomong deui. Marih ngureleng weh Kaden Purwa anu ngaleos ninggalkeun manehna. Rek nitah baladna pikeun nyusulan anak pamajikan Wirosada. Kaayaan haritas sepi jeung jemping. Kasubri para wargi, can urang tunaheula kaayaan di alun-alun. Anu keluar di pelumang sumur digantung na Wirosada. Tenden hula sakedeung tunda hula sakedap. Insyaallah kaharep kasamper deui. Ayeuna urang pusirkeun heula perhatian urang. Nyatana kaguha umaung teh. Kasugri para wargi, kiwari urang pusirkeun perhatian urang kaguha maung. Harita teh di eta guha ngadadak ngaguru handaruan. Ngawas aya angin barat anu kacida pisan gedena. Tapi edas tatangkalan noya dan daunna ge cararicing. Teu katempo aya angin anu lebak. Tapi eta sorana muni siah ngaguru mata keung jeung mata ketir. Guha maung asa ngageter, tadenge saheng mata keung. Sabot keur pitutur rojo teh siluman mayang krama biji ti jero guha maung, dituturkeun ku anakna awewe nu dingaranan Kunan Sari. Kalayang eta dua siluman teh hiber muruk ka Jumantara, disusul ku ngaguruhna angin anu beuki tari. Tuturkeun wapa. Dadah Bapak. Kareta mana urang teh Bapak? Nah aya asa ngadadak teuing. Kitu ceuk Kunan Sari anak siluman nanyakeun ka bapana. Sabab teu ngartieun kana maksud nu jadi bapa. Ujug-ujug ngajak ini teh rurusuhan. Ulyan Sari anak baper. Bahula urang teh kungsi ditulungan ku Singajaya. Dina mangsa urang digencet ku batu sagede imah di Tagalakaro. Ayeun mulai Singajaya aya dina bahaya nyong. Hayu urang ini yuk urang ngatulungan. Dah gitu nyong. Jawab Mayan Krama alias bapana Kunan Sari. Ka anakna teh nyebut nong. Neh-nehna yang jelema mah berjem terus ngalayang di Jumantara dituturkeun ku angin anu sakitu ngagurutna. Gitu Bapak. Di mana murid Singajaya teh dodoh Bapak. Kunaon ayeuna Bapak kunaon? Wah, mungkin dia nyahrok sorangnya, no? Urang nyemprok di luhur. Nyaha ayahnya nyahaon usianya nyayu. Dan jangan disilat manting. Dadah Bapak. Mangga Bapak. Kolebat dua kalangkang kolebatan di Jumantara dijajakeun ku ngeguruna angin lir hujan silantang. Eta sora kadenge kemana-mana. Mata paur jeung mata keung sabab langit asa rek tungkeb.
Sora anu ngaguru geus kadenge ka urang Cibendi. Nu harita keur ngagembung di alun-alun. Tubuh we saradea ngarasa reuwas. Kabeh anggah ka Jomantara. Hayang sidik ka naon anu kajadian. Tapi langit tetap lengan, lenggang. Mata poe tetap poncorong bersih pisan. Mega bodas eueuh ngahalangan estuni mata kelar jeung mata waas. Tapi oge mata keung ku datangna sora angin anu ngaguru tari pisan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, aya naon ieu teh Mang Ubas? Cek Wardi kau pas karya, nu harita nangtungna teu pajauh. Kita tadi ge babarengan we ngarah babari musik aya naon cenah. Jangan Mama komo kaya bingung jeung kawer keun bae Rek aya nyanyaon. Ceuk 2 hari wang acawas lempang. Parandeun itu sugane aya senjata pitulung kinu maha kawasa. Kitu nyang tayungan pun anak yang wirosada. Sabab urang mah teu boga kakawasaan yang Wardi ukur bisa ngadoa teh ngadoa we. Cukup pas karya berijen terus tatanggahan maleh nage. Wardi ge tanggah. Hayang sidik kanu ngaguru di langit nah naon. Tapi tetep eueuh nu aneh. Ukur kadenge sorana teh sorana we unggul. Jalma-jalma di alun-alun ngadadak goyang. Kabeh ngarasa penasaran hayang nyaho kanu bakal kajadian. Tapi najan tatanggahan saledana oge atuh kalagah nyeri tulu jeung seram. Suku batur we katincat nyiar-nyiar diomongkeun. Sadengkeun di Jomantara harita teh saenyana mah aya nu keur kakalayangan nguriling. Buki lila buki handap ngadeuketan kana tihan gantungan. Celek 2 siluman eunteup. Dina kai pake tihang. 2 nana murang kawirosada nyandang tatali. Digendeng ku prajurit garagah pisan. Kusakitu ge kahartieun ku siluman layang krama mah jeung yen wirosada diancam bahaya pati. Rek ditibanan hukuman gantung. Bayang kadam nada apa Gunang sari anak bapak kajil sinukut babaceh adek ngomong kahijab. Ayo urang ayakun bapak dia menyanyi ayo berkara no. Cek eta siluman Mayangkara. Bari ngagupayan ke anaknya, kalayong. Anakna muka telah kunang sari teh nyampurkeun ka bapana. Dadah bapak. Ieu teh naon bapak jeung kumaha naon anu kajadian bapak? Gunang sari. Dadah bapak. Go. Ayah jaya manun nengang eka teh wirosat muridnya Singajang. Jika bayar ditibanyan hukum gantung eka. Nurutkeun imprangan bapak. Manehnya teh teboga sulu sulu. Teboga saya. Mayahan magede pisan jasana di nararagan niangan anak jemang katea nyaya-jaya, no? Ngayon jika nabay itih kena kumitna. Mitna nunginak akun kawirohanya. Ya kurang jalan titu orang kekunulungan. Kudu nulungan tapi kudu kudayan anu lemas yang kanwirosan caya met bari jeung untung no.
Nada Bapak. Kumaha carana Bapak? Wah, ayonya Bapak rek surup sumanding kena gua garbanya Nyala Jaya. Hari hijab pun nyurup sumanding kena raganya Nyirati. Moyang anu rek dikiwinkeun kana lajana. Duanya na urang sinagarel. Gaya-gayaan kudu dirobah ku urang. Jalma-jalma sina pabaliut berjeng ribut ikeun ngariweukeun kana acara hurum gantung jano. Cak itu caranya cek kumaha ku kahareti nulis. Nada Bapak. Ngaharap bisa Bapak hayu. Urang jalan ke ngarah wiosada katulungan. Tapi mana anu ngaran rapi-rapi teh Bapak? Kuring arek nyurup sumanding kena gua garbak manehna tuh. Anu nyangtung deket gajah kakasib. Gah ega anu kacelah raci-raci teh. Syareta eta si gajah kangarannya Nyala Jaya anak Demang Jahil. Gila asup sumanding kehula. Terus eta awawe sinagelo euy. Dapat dia tuturkeun. Jodoh Bapak. Mangga. Sanggis menang parentah itu ti bapana, eta anak siluman anu katelah nyingkunan sari. Langsung nyirorot buru ka handap, buru kana embun-embunan Nyirati. Barang tepi les, nyingkunan sarang ngaleungit ilang lebih tanpa karana. Asup miraga sukma kana warugana Nyirati. Jadi, tepubuyu. Nyirati ngocak tarik pisan. Nyirati ngocak tarik pisan terus mikikik seri bari panun dunia benceri. Letah oleh-olelan. Ngocak ke tengah riungan. Rengkene ngigel Nyirati gelok deui. Atuh engklak-engklakan teh Nyirati dina papanggungan anu rek dipake ngagantung rosada teh. Ih, ngarengkene we teh pake genang gong ge. Karana sate genahe merenang. Atuh puguh Nyala Jaya meuni ngajenghok bakat kuluwas. Panon molotot kabebenena. Dirajoanan ku jalma anu sakitu nyayu dobana. Atuh kaayaan ngadadak jadi genjring. Jalma-jalma pahibut bari jeung ribut ceritanya jeung baturna. Eno teh. Sambil ceritanya itu di antaranya. Malah toleh bari jeung ngoyig hayang paharup-hayup. Paharup-harup hayang sidik kanu keur ngacacan bari jeung ajrag-ajragan. Muut Nyirati awut-awutan ridiaban ka tebak angin. Panon bolotot teungut bias. Atuh puguh kabeh-kabeh ge ngarasa ruas. Anu deukeut undur-unduran anu tetungkan hayang deukeut. Tungtu nama Sri Badung, Sri Sigeng, Sri Seret bajing Sri Keleuweuh. Awewe ting jerawet barudak ting kocak, laki ting jererit keayaan jadi ribut. Nyirati harita terus ngacacan. Siri paselang jeung ceurik sakapung sasambat ka Nyala Jaya. Jiga keur gelok munggaran we teu beda. Ari Wirapati calanap we harita teh bakat meurewas. Si Gagak bodas ngahuleng teu ngartieun. Murkana tias. Terus tiluanana nguruk ka Nyirati. Nu harita keur ajrag-ajragan butak ngepek. Sakapun nyegal, sakapun gegelengan.
kerap ditewak ku tiluan dibawa kanu aman. Anu terdiriung ku jalmarea. Jep nyirati jempe lantaran dibekam sangutna ku Grapati alias ku bapana. Bisi ngabudahkeun Rusiah cenah pokona. Harita Nalajaya seleungeuh nyampurkeun gepnya ke pigelang nyirati bari jeung nanya. Rati kunaon ieu teh? Kunaon Rati? Ieu engkan Rajaya ulah kitu izin pada ngalajuanan. Itu cek Nalajaya. Tapi teu meunang jawaban. Nyirati kelah pan meneguya buncelik bari jeung babadu jeung totojer. Barang jeung kitu siluman bapana teh nyata nu katelah mayan krama. Siluman mayan krama harita nyirorot ka handap coe muncak mun-munan Nalajaya. Leng Nalajaya ngerasa lieur. Tetenjoan karoneng bumi alam asa tibali tungtuna cirit ngacirit meratan langit ngoceak meratan mega. Jurat jerit menta tulung ka bapana nya tanah kaden purwa kawas menang kanyerian pohara. Atuh puguh nu aya di dinya tambah ribut. Kabeh teu ngarti kana eta kajadian. Wirapati jeung Murkana katut gagak bodas gugup. Ngerasa hariwang si anu garelo kagu ngaguar Rusiah maranehna. Murkana, kunaon maneh Murkana make muringis. Cieunnya. Itu kekecapan Nalajaya ukiwari jadi gelo. Tina ceurik ker cikikik seserian. Sanggeus kitu ngacamli ngacacang sagala diomongkeun. Tubuh we Murkana mending ngalanyap hatena. Ngerasa pawur bisi dirina di taranjangan ku Nalajaya. Bisi sakabeh Rusiah nanti boker kudu waras. Jeung Murkana luncat nubruk Nalajaya. Maksudna mah arek ditewak sarta arek dicocokan sungutna. Tapi wanci nyapih mangsa nyekapan. Cag pada pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana naon anu bakal kajadian? Insyaallah enjing dina bagian anu ka-80 mangdi di baris malu. Dina mangsa tur acara musalla. Sebentar disujung kantun sakedapan man atuh bade persiapan acara taruh cikuring. Mudah-mudahan bisa menjadikan hiburan ke rumah saya. Ikan todengi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.